ke mana mana? Rek meuli bakso jeung dahar. Karena kan rendang bisa teh. Ih, ari emak. Lebaran teh saya 3 minggu. Dirakungan hayo we, nya kudu dahar jeung rendang. Oh, aturannya tadi dahar mah. Mun tadi dahar kurang pisaha deui. Kunaha sok teu haga mama suka sak teh. Oh, cek tadi nama. Matak nasakan loba teh. Mama hayang jeung ke maneh. Upurkeun baheula atuh. Suka sata teh mangkur sabrakun. Heuda ari unggal poe mah bosen atuh mah. Mun hayo we, nya kudu ngadaharan we ka karen lebaran. Ah, teh hayang nyaho pokona mah. Eta rendang kudu didahar. Tong mana sakan seden. Heh mah. Terus mari gini telah. Rek ka mana gitu? Nek ke onangan. Mumpung si emak lagi pergi, aku mau bikin ramen hack favorit aku. Bosen atuh kalau harus makan rendang terus. Cukup dengan 4 bahan, kita bisa bikin ramen hack yang enak banget. Masukkan semua bumbu ramen, beserta setengah sendok mayones ke dalam. Masukkan juga kenjer singles bakso hot yang sudah dihancurin dari kemasannya. Tambahkan air panas dan masukkan ramennya yang sudah direbus biar semakin mantap. Tambahkan juga kenjer singles bakso hot sebagai topping dan tambahkan juga rumput laut. Dari visualnya juga sudah kelihatan mantap banget. Dijamin kalian pasti kabita. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Dari kuahnya aja sudah enak banget. Kuahnya lebih gurih dan berasa banget dagingnya karena ditambahin kenjer singles bakso hot yang sudah dihancurkan. Perpaduan rasa yang sangat sempurna. Ini bener-bener ramen hack yang wajib diriku. Pokoknya rugi banget kalau kalian gak nyobain. Apalagi untuk pecinta pedas seperti aku. Ramen hack ini pasti cocok buat kalian. Pokoknya kalian wajib coba. Siapa? Di situ ada rendang. Lah masakan mie. Atuh urang geus teu ngeunah rendangna oge. Teu ngeunah kumaha ieu teh? Geus haseup mah. Ah, piraku. Heg cobaan. Mana coba ngasaan? Heueuh nih nya asum. Nya kan? Baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama ibu yang menjadi saksi atas peristiwa yang telah terjadi di tempat ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama simak bagaimana penjelasan beliau atas peristiwa yang telah terjadi. Selamat siang ibu. Siang juga. Baik ibu, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadiannya? Begini, awalnya saya tuh lagi lempang sambil cilang-cilang nyari paukeun. Tiba-tiba kaki saya katodel sama sesuatu. Pas saya liuk, saya sontak merasa ruas. Lalu saya berol aja itu. Tanpa berpikir panjang, saya pada kosot aja itu ke dalam karung. Loh, bukannya jasadnya itu berada dalam gentong? Hah? Jasad? Iya, lantas yang ibu maksud apa? Lekdut. Di mana lo bating kata pecin? Meh gurih. Lain gurih-gurih. Lo bating pecin mah mentak belet sih teh. Cek saha. Hari di meja teh cuma tarang ngarenge. Eta si Nur kurang kumaha keur leutik. Sok namulan pecin. Geuning aya geus gede mah pinter. Pinter nahaon. Pinter, Mak. Pinter ngerebut salaki batur. Tak kurang sia. Makecan mangkat sekolah sakit wis barang oge sing tangina si teh tuh tempo anak si Usup mah panon poe can olologes mangkat Heula tuh, Mak. lain ke heula ari diomong ku kolot teh Tingku naon, Mak? Asa hoream mangkat sekolah teh. saya nyebutkeun hoream ari geus hoream sakola mah gawe atuh si anangan duit tong aja jarong di imah Mak mah. sia mah lain hoream eta teh tapi kurang hees da eta nya penting teh lain heuh kudu molor da ieu mah kumaha ngan hayo heeh jauh HP oh kabosen Mama kos nutara we, mangge sarua, lamun teu peuting sok nyaho HP. da mama nya HP oge maca novel pas kurang kumaha udah krek asup sakola teh sepatuna anyar tasna anyar baju anyar patrot yang buku negara anyar tapi nu di sakola keunana masih kene hoream Atuh da kurang hiji, Mak. atuh lain ngomong kemari di toko nah naon kitu Kabogoh anyar. pedis ya ampun mah puas ya Cek, gera bayar atuh hutang teh. ke atuh can aya ye nama tuh salakina ge teu gawe-gawe Oh, tanya salaki euy teh. Nah, asa wau. ya pastilah da teh mah urang dieu keneh tatangga abdi batur ulin keur leutik Mun deket pisan menangkeun jodoh teh. nyata bener cokolotnya jodoh masuk jorok Bener jorok.
siga jelemana jarorok. Jorok kumaha ya teh? Ah jorok we. Blender abi nu sakitu herangna diinjem ku ece mah jadi bulading. Hese atuh da ngumahna. Babari mah nu kitu mah. Tah make ieu Uniclean kitchen cleaner. Heuningnya babari. Ya heueuh lah babari. Dan nu hese mah mayar hutang. Cek. Aya saha tadi ka imah? Oh, tadi Lin, si Titin. Dek naon? Dek nyem baju, jang lomba kosidahan isukan. Dibere inyem. Ya dibere atuh. Nah kunaon gitu. Si Titin mah ieu, na awakna teh loba kurapan. Hapur wungkul na tokongna teh. Ah, nu bener ieu teh. Ari di bejaan teh. Si eta mah jorok si teh. Lamun mandi ge tara ngaruru. Dakina beuh ti ka ngagawang kitu. Oh, eta teh dakinya. Ya heuh atuh daki ari geus naon deui? Kongkorong. Korong. Ih, eta mah ngumahna ge kudu digodog baju teh. Haraparaeh jaramna. Heueuhnya ih, sieun nepa. Ya heuh atuh ih. Nah, atuh sok gegawah ngenyemkeun baju. Otak kacamata ngenyemkeun baju da ka batur. Nah, atuh adik ka abi masak mereng nginyem. Ah, wah geus deukeut teh ari ka ece mah. Hampura atuhnya. Ah, make sagala ngentah hampura. Hampura ce. Soalnya baju nu diinjem ku si Titin teh baju ece. Goblok. Mak, pangmelikeun iPhone, Mak. Babaturan urang mah kabeh geus marake iPhone. Haroream. Ngahajama ku aing dipanjenkeun telepon. Tadi hakan ningan. iPhone lain telepon. Mak. Hayang sepeda listrik, Mak. Babaturan urang ge ari mangkat sakola marake nu kitu. Lupa gue mangkat sekolah mah bagala lustrak listrik. Pas sok mentuan mayan lampu we. Mak, hayang sepatu roda, Mak. Sekitu jalan ke suahangan saat oge. Gue hayang sepatu roda sia mah. Tapi pakai di mana coba? Di galengan bortol. Itu udah keur usum, Mak. Babaturan urang ge geus baro gaul. Sagala teuing. Mak, Naon? hayang meuli kaos BTS, Mak. Ari sia geus rupa-rupa ka hayang teh. Ti kamari ngan hayo we loba pamenta. Udah hayang, Mak. Babaturan urang ge geus marake. Sia mah hirup teh teu kaumna lo batur. Sagala rupa teh hayang we. Hirup mah ieu ulah sok tengah ka luhur. Kaayana we. Amuran mah syukuran. Naon anu geus dipikawoga ku urang. Tong sok panasan ieu jadi jelema mah. Mak, naon eta? Bedung. Bedung. Paras naon bare maneh oge nu kieu mah katel. Di mana eta, Mak? Nya menang meuli atuh. Ari emak, nama ke sagala meuli katel. Sakitu geus boga oge. San boga nu kieu mah. Yo, tetangga mah baru gaun. Bila aku mah teu boga. Hah? Emak mah bisa we, ka urang mah matahan tok sok panasan ka batur. Ari mah sorangan panasan. Saha nu panasan teh mah teu panasan. Eta ning pipiluan meuli katel juga batur. Ah kabita we ieu mah. Terus di mana, Cuk? Geus nempo nu balik ti Mekah. Saha? Haji Sanusi? Heeh. Oh, Kabita ih init ka Mekah jeung salaki. Irha atuhnya urang bisa ngalaman ibadah bareng. eta euceum mawa naon? Ampun nu balik teh Mekah. Nya eta abi teh mawa beas 5 kilo, endogna 2 kilo. Ari pas balik di bahanan kormana mun sauti. Kira aku. Heueuh teh. Nasa kumaha kitu diberena? Kormana 5 siki, ismisna sasenok teh. Kacang Arabna sakantong leutik. Cai jam-jamna sabotol. Eta ge botolan bogel. Mun sautik atunya. Heueuh nya eta. Sakitu beunghar oge barang bere teh meunisa enceret pisan. Dasar koret tah masalah jeung pamajikan. Tapi da abdi mah dibere loba. Wah, Kormana sakotak, kismisna meureun aya sakilo mah. Kacang Arab sakeler, coklatna sakantong. Tah cai jam-jamna mah sajiriget. nah haning loba euy mah. Eta euceum dibere ka ibu hajina lain. Heeh. Ari abdi mah ku pahajina. Nah hanya make dibedakeun kitu. Ya pasti dibedakeun lah. Ari jangka bogoh mah. Rek naon mah eta? Naik ngising. Urang heula tuh ih. Urang yang modal. Ke heula, mah heula. Geus noloh yuk. Atuh mah ih. Mah heula siapa sok lila. Geunah geus divideokeun mah. Tuh buru dak mah mah geus. Heeh. Ari eta baju saha? Di kamari kan ngagagantung wae di WC.
Nu urang. Ah, maka digantungkeun wae. Lain seueuh atuh kotor mah. Nya eta hese eta teh nyeuseuna. Teu leungit-leungit nu kotorna oge. Atuh sia mah lain make loksus nyeuseuna. Nya. Atuh sia ada kising mah. Tadi mah siang ngaburu ka kolot. Heeh. Ih, bau naon ieu? Geus teu kuat, Mak. Jadi we bijil. Cek, rek milu moekeun baju lah. Diteun abi mah teu pati kapoe. Jadi sok bararau baju teh. Oh, pinuh cok gantarna oge. 2 minggu pantai nyeusuh. Jadi we loba poeanana. Aing mah. Cek, nu HP sayuran lah. Kulkas hadi teu huru. Oh, pinuh kulkasna oge. Geus dieusian pan tadi. Geus teu bisa ditandeuna dina naon. Aing mah. Nya ieu sin peo. Oh, da kumaha deui atuh? Kira aku kudu dijajal-jajal. Heeh, kendaya tuh Cek, ari teu bisa mah. Cek, minjem HP lah. Keur naon? Keur motokeun kue. Abi rek dagang. Kamera HP abi mah pan butut. Urem. Da eta meureun make HP-na nu murah. Uru atuh Cek, minjem. Puguh HP abli geus teu beunang dipake moto. Naha? Geus pinuh memorina. Eueuh mah, nanaon teh pinuh we. Memori pinuh, gantar pinuh, kulkas pinuh. Mun diketempo pisan umaingna teh. Lain umaing. Atuh mun tempo yeuh. Ana. Heueuh ning nya pinuh. Nya, cek abli oge. Atuh Cek, ngarah teu babari pinuh mah make terabox we. Cek, Naon deui? minjem duit lah. Eta kadang nginjem duit mah hobi. Buru atuh Cek. Ah, ngagampangkeun we eueuh mah. Nu kamari oge geuning can dibayar keneh wae. Atuh teu pira Cek nginjemna oge. Tong sok nyapirakeun. Komo keur kayaan teu boga duit kieu. Tuh dompet ke karosong. Heueuh ning karosong. Suganti si dompet ge pinuh. Beungeut. Ceh Halimah rek init nyaba. Ma ijem dagang bastus. Da ece mah duitna geus loba. Cik bere injem abis 100. Malitokan di kewon sawit. Masak toge sanguna bear. Mending ngababarikeun nginjem duit. Nu kamari ge can dibayar. Teh Yumna anak Ki Oha. Mang Barna dagang token. Da nginjemna teu sabaraha. Engke mayarna rek dihijikeun. Ka Surabaya lewat Lamongan. Kapan nyaweyan lewat kidul. Geus teu percaya kana omongan. Da pagawean sok ka Wadul. Tangkal manggah kudu diukur. Melak sawit sisi walungan. Jeung tetangga kudu akur. Masalah duit kudu nulungan. Hayang nyiwit tukang laksa. Masuk kana galih mah petasan. Nginjem duit mah dimaksa. Pas ditagih loba alesan. Teh mayang geukeur ngagayem. Mang Nana nyeri leungeun. Lain teu hayang bare injem. Tungtungna sok piomongan. Cuk. Naon Cek? Abdi mana hadiah tina minuman 50 juta. Mana nempo? Wah. Ah, penipuan ieu mah Cek. Waduh teh. Apir aku ieu teh. Tadi na iklan oge. Keur ngabagi-bagi hadiah geuning. Ah, iklan geus lila tah mah. Eta kamari urang deui aya nu menang mobil tina minuman eta. Ah, tong ora percaya Cek. Beuteung ngabohong tah mah. Terus manehna boga duit di mana tuh? Jak meuli mobil. Terus salvina mah taruh usaha geuning ah. Paling geng ngutuyun. Ah, aing mah boromong atoh. Rek menang duit 50 juta. Lumayan jang perawatan. Perawatan naon ieu teh? Rarai. Pan hayang good looking atuh. Mahal-mahal tuh. Tah yang good looking mah make ieu we atuh. Naon eta? Iya, sugan teh beneran rek menang hadiah. Apek teh penipuan aja ieu teh. Heeh. Geus lah tuh picen ka ditu. Keur naon di imong oge? Nya, bener gong tuh. Yang geus atuh, abdi asa hayang ngisi kieu teh. Juk, gerang ngising we atuh. Sugan we bijil emas. $50 juta. Lumayan. Marimar, perasaan kau sudah lila, tidak ngablu sama kabogohmu? Pacarku yang sekarang jelemanya kurung batokeun, tidak suka udar-ador kemana-mana. Lantas, bagaimana kau bisa wawuh dengannya? Pertemuanku dengannya sangatlah tidak kahaja. Bagaimana? Aku bertemu dengannya di saat dia sedang ngagon domba. Emang apa profesinya? Dia seorang tengkulak domba yang iinguannya sangat begitu pohara. Jika ia jarang udar-ador,
Berarti kau tidak pernah apel dong. Ya apel dong. Kapan? Aku selalu menemuinya di kala dia sedang ngarit. Dadai kanan sekali kau pacaran di tempat garung. Jangan salah. Kau pasti tidak tahu betapa romantisnya bercumbu di antara galengan bortol. Memangnya kau tidak khawatir ditoong orang? Jadi alak ilik dulu dong. Kau itu pakai sosis kalau dicair sama tarasi. Pakai saus barbeque dong. Yang kuhakan ini bukan sembarangan sosis. Memangnya itu sosis apa? Ini tuh sosis pas kali, yang cocok dicoel dengan saus apa saja. Mau kemana kau? Mau jalan-jalan lah sama Kabogo. Bukannya pacarmu tidak suka gadag-gidig? Memangnya pasarku coba hiji. Dek, gugah dek, tos berang. Ayo tuh, gara gugah tos berang. Nya. Besang yuk. Lain hayo gara hudang. Sakola naonan. Nya. Nah, Sia. Eta kana malor menikah bila-bila teuing. Hudang mah sia teh. Nah eta ari di penting teh. Sok malah nya HP. Lain buburu molor. Ari tempona isu, itu tah hudang meuni hese. Eta si jurig. Masih keneh molor. Ngahudangkeun maneh mah. Sok matak tika cangkel hate. Ukur mah ukur cangkeng aing anu nyeri. Naon, Mak? Nyeri cangkeng lain. Heeh. Matak ge tong amak-amakan wae atuh. Sae. Tah, ari nyeri cangkeng mah make ieu. Naon eta? Ieu teh physical therapy belt. Ya, Tah, ieu anu dibutuhkeun teh. nya geus atuh ah. Tunggu kena rek saredi. Nah, make sare deui. Geus beurang sia teh sakola. Sakola naon ari emak? Ayeuna mah poe Minggu. Ari mana yang ngajeng cehe wae. Geurang hudang sia teh geurang makat sakola. Mau sakola mah urang mah. Nah, make mah sakola. Gering mah urang teh. Aya, geuring naon? Rariet mah. Heuh, da eta ngadaangan da esonbon. Jadi we nyeri huntu. Riet sirah mak, lain nyeri huntu. Oh, cek mana nyeri huntu. Saha coba nu ngomong nyeri huntu? Yang geus atuh ari dengereunah mah istirahat we, main rek init heula. Moh, bedegong sia ngabohongan kolot. Nu geuring teh mi rewog dangna. Kenapa kau baut begitu? Pasea lagi sama kabogohmu. Kali ini apa yang dia pilampah? Dia mumul nganterkeun aku ke tempat dangdutan. Lalu? Dia lebih memilih untuk pergi ngusup. Alah, kalau hal seperti itu ya sepele Marimar. Boymu sepele. Cari tanah belum eureun sampai di situ. Terus? Saat aku susul ke sana, aku melihat dia sedang balakecerakan bersama Wanoja. Di mana? Ya di dekat balong. Siapa ya Wanoja itu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Mungkin perempuan itu yang suka ngoyos di situ Marimar. Balongnya kan dekat dengan sawah. Mana ada orang ngoyos bajunya seksi. Emang baju seperti apa yang ia kenakan? Baju yang dia pakai hanya sauted. Bujal saja sampai ke temong. Mungkin kabogohmu itu selingkuh berkedok ngusup Marimar. Samaruk aku pun begitu. Sudahlah, balangkeun saja lalaki polontong seperti itu. Tapi apa? Lalaki seperti itu tidak layak untuk dipertahankan. Ia lebih pantas dijadikan para maung. Sekarang, daripada kau amenya begini, mending ku antar kau saja untuk lalajo dangdut. enggak aku sudah tidak hayang. Moodku sedang goreng patut. Ya sudah. Kayaknya aku punya sesuatu deh yang bisa balikin mood kamu. Apa itu? Oke, daguan ya. Nih, aku punya donat pandan isi coklat dari Pastry Bogor yang bisa balikin mood kamu menjadi lebih baik. Wah, kayaknya enak banget nih.
Pastinya dong. Makasih ya. Berkat donat dari Pastri Bogor, udah aku kembali bagus. Iya, sama-sama. Marimar, Cek Ipit ulang tahun. Terus, Kau tidak mau memberi kado? haroream sekali. Untuk apa ngasih kado ke manusia Culangung seperti itu? Walaupun Cek Ipit Culangung, dia selalu menjadi palumpatan aku, Marimar, di kala beak uyah. Kaunya saja yang cilimit. Sekedar uyah saja harus minta. Bukannya begitu. Jika aku harus ngagidik dulu beli uyah, sayur yang aku asakan harita, airnya kabur saat. Ya parumin dulu kompornya. Sudahlah. Gimana? Mau ngasih apa ke Cek Ipit? Kalau aku mau ngasih coet. Coet. Iya. Soalnya kan coet Cek Ipit sudah rujad. Jadi suka rajin meminjam punyaku. Makanya aku selalu hararese kalau mau merendos bumbu. Aku juga capek, Marimar, kalau harus celing-cingcat terus ngambil coet ke rumah Cek Ipit. Kalau aku mau ngado bulao saja. Bulao? Iya. Soalnya baju-baju Cek Ipit yang warna bodas selalu terlihat hauh. Yang nyeni dikit dong hadiahnya. Kau kan beunghar, Marimar. Masa cuma ngasih bulao? Terus apa dong? Cek Ipit kan badannya bau hapek. Kasih parfum saja. Parfum apa itu? Ya udah yuk kita ke rumah Cek Ipit. Sebentar. Kenapa? Parfum sebagus ini masa aku berikan untuk Cek Ipit? Kenapa emang? Rasanya nyas saja. Kau mau diajar koret, Marimar? Tapi ya juga sih. Mak, naon? Aya tukang kiridi tadi ka Imah. Oh, heeh. Ari Imah geus nganyuk naon deui wae ka tukang kiridit. Tuh nganyuk naon, Mak mah. Tong sok ngabohong, Mak. Emang nganyuk naon ka tukang kiridit. Tuh nganyuk naon, Mak mah. Cik atuh, Mak. Jang naon cobangan unyak anyuk wae. Mak teh ayeuna mah Rana, jabat teu usaha. Rek di mana mah ya Ranana? Udah henteu eta oge. Geus tara ujak anyuk, Mak mah. Kudu dijieun contoh, Mak. Si bapak tika megatkeun mate kunaon. Nya eta kesel, mangan unyak anyuk wae. Udah geus tara ujak anyuk, Mak oge. Hah, wadul, Mak mah. Eta tiung geus anyar deui, pasti menang anyuk. Baga abah teuing, menang meuli ieu mah. Maknya, ning eta mah halus tiung teh. Nya heueuh atuh. Da ieu mah diam biauti ijab. Oh, biauti hijab. Mak, geus nya, seureut aya nama ulah unyak anyuk wae. Heueuh, dah henteu atuh eta oge. Ah, henteu. Terus rek naon atuh eta sagala aya tukang kiridit datang ka Imah. Ari lain rek nagihan mah. Dalin rek nagihan atuh eta mah. Rek ulin we meureun. Ah, rek naon coba sagala ulin ka dieu? Atuh nya hayang ulin we meureun. Da eta mah kabogoh emak. Yo, Naon eta? bedong. Pokok Srika nanya. Heueuh jang naon satrika? Jangan Srika baju atuh. Pira aku jangan Srika banget maneh. Buru kan Srika. Geus ngahunyun tuh pakaian. Aing mah. Nya, sia mah kitu da dititah ku kulo teh. Kana duit teh hantem. Ari waktuna dititah barang guna mual. Meuli eueuh nulungna pisan sia mah ka kulo teh. Pan hayo we teh isuk meluk di cok teh HP. Atuh da cangkeul mah nya trika teh. Memangna ngaladikeun teh cangkeul. Buru. Nu lain we atuh mah ih tong nyetrika. Nyusuhan atuh dik. Tah heueuh, mending nyeuseul we urang mah asal sabuna make Gentle Gen. Mana seungit deh. Nah, Karena sekarang Gentle Gen sedang bagi-bagi hadiah. iya nih buktina. Wih, bisa aneh sih mak. Beruntung. Ya heula da masuk pangeran. Selama orang tayangan heulanya cara nukerna di website ngara bisa jadi cincin. Kan lumayan. Soalnya orangnya menang, Mak. Yo, susuhan. Naon eta, Mak? Loba-loba teuing sesahan mah. Nyuci terus, menang terus. Ih, ada kemasan berhadiah orang mananya? Itu emak.